ayo datang buat aja sebenarnya. Salah ya kajian kumaha ge. Kunaon gua desa gua kieu tuh kumaha ngadaharna. Maksudnya lu sedang-sedang bae lah. Wah, kadang 2 porsi jeung pamajikan. Bola desa gede kieu. Kumaha ngadahar ya. Pohara eta. Nah, yang goreng sangu naon ngaranna ya goreng sangu. Mikiran heula urang. Ditumpuk heula di goreng sangu naon ya. Maulaya salli wa sallim Ingat ka almarhum abah bae jeung kula lantaran adi di Jogja Muriang ngajak ka Jogja orang ngalayat ayo kadituna naik pesawat balikna naik kereta anu genep jam teh mahal poho kurang ngaranna eta ngan sakali-kalina naik kereta eta Argolau ingat bari Argolau lah sia moalah kajen kumaha ge naiklah di Jogja anu korsina bisa malik ka dieu ka ditu gede korsina teh kula dihareup abah di dieu ibu di dieu ti luar ai breg teh penumpangna loba urang bule mereka calana pendek teh sakieu tah bule atuh panjana maksudna di dieu supaya hideung umbung bule geus make cara pendek nyararing teh sakieu atuh kaos lagi kaos cangklek bahasa kieu teu make kutang ya betah lah ukuran kula mah lah aduh masyaallah breg diuk lah di sisi jana ngajakan ngomong Inggris ka kula biasa we jana ngomong atuh kula lagi ala kadar lah dijawab bae nu ala kadar mah kadituna kulantaran cepet teu bisa teu bisa kos naik kapal kamari ka Jordan kula mah pan dipangmeulikeun tiketna teh di bisnis khusus orang di bisnis bae cenah cek Pak Haji Agus abeh bisa ngedeng ayo di mana bae aing mah di bisnis los di ekonomi los penting mah datang bae dipangmeulikeun di bisnis bener bisa ngedeng di bisnis jeung teu kadeuleu batur teh kos di kurungan we kitu ngeunaheun pengajojor bisa dieu kumaha we urang na kasakahayang urang kapal terbaik di dunia sarua statusna jeung nu kuari leungit Malaysia eta sarua teh jeung eta tah nu ditumpakan kamari Al Ittihad teh Ittihad sarua jeung eta eta hese di bisnis jadi urang high class ekonomi mah mending di ekonomi bae wayah nginum dibere wayah dahar dibere sesuai jeung waktuna di bisnis mah teu dibere ngan kudu menta mun bisa menta unggal jam unggal menit ke dibere jeung naon bae nu dipenta atuh aya minuman ti mimiti cai anu putih jadi teh amanis tawar kopi susu kopi dan datang ka minuman keras aya makanan tina roti nu segede curug datang ka roti segede kieu datang ka roti segede aya kabeh ngan eta kudu menta pan bahasana Inggris aing menta naon bahasana ieu wah inget roti teh brut ya maksakeun ai geus atuh kumaha teh dahar-dahar urang eta menta mah ai sangu naon diinget-inget oh reis ya inget aing menta urang sis tal campur jeung Arab aing ununya hoi urang doang jeung nyana bon stay isin menta nyana ge yes oke maksud gua one for two maksudnya saporsi 2 oh yes salah
rotina hiji 2 porsi atuh kunaon kitu sia nya leutik geus sagede kieu maksud lo minta saporsi 2 cek jana jayes sia tah ini nu salah geus sadar we urang oh berarti teu paham nya ka Inggris urang jadi di ekonomi di bisnis bakos gitu kulantaran ngadahar roti encan sebeh rasa gede kieu atuh gerokeun deui kami bisa kamir-kamir we yes terus jarang ngomong lah pura balik bejakeun lah Inggris sama oh yes oke ayo datang buat aja salah ya kajian kumaha ge kunaon bodesek bode kieu tuh kumaha ngadaharna maksudna nu sedang-sedang bae wah kading 2 porsi jeung pamajikan bola deh segede kieu kumaha ngadahar ieu pohara eta nah yang goreng sangu naon ngaranna ieu goreng sangu mikiran heula urang ditumpuk heula di dieu goreng sangu naon tunggu udah lain HS mikiran kadaharan bae mikiran kadaharan sampai panjang jalan batur mah datang deui tah beda na di ekonomi jeung di bisnis teh ngeunahan di ekonomi bae sebab urang teu kudu menta ge waktu datang mah waktu dahar daya nginum aya menta ngeunahan di bisnis teu bisa kudu ngomong we urang teh tetep perbedaanna kos kitu antara gedean jeung leutikan waktu dipapak pada di bisnis wadi ditu da dianturkeun urang make mobil terus wah serba ngeunah bae geus dahar meme berangkat sadaekna tempat naga sakursi sorangan beuh tah geus pohara asa jadi raja pahad aing eta hebat jasa geus lah kapal terhebat di dunia nomor 1 eta nu kamari ditumpakan teh tah saruan nilainya bareng meulina geta jeung Malaysia nu ku ari leungit wabah bingung saya 28 negara neangan kapal leungit padahal mah ka Gantarawang kita akan aya di Gantarawang tuh di ditu ku ari ge diome ku budak Gantarawang ngancan dilaporkeun bae jika mana ngaji ka Gantarawang